Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa patepang deui sareng simkuring Tia Auliani Putri di kelas 12 MIPA hiji. Di acara Kiras Warta nu nyajikeun informasi aktual jeung faktual 25 Januari 2020 hiji. Pamiarsa sabundeureun dunya nu jadi gemparkeun ku ayana virus corona. Virus ieu awal kadeteksi di kota Wuhan, Cina sawarsi kapengker tepatna kaping 7 Januari 2020. Dugi ka ayeuna Indonesia pasien COVID-19 atos hampir ngahontal angka juta jalmi. Kukituna urang sadayana kedah terang naon wae ciri-ciri jalmi anu kaserang ku panyakit COVID-19. Sapertos naon gejala panyakit ieu jeung naon ngabedakeun jeung panyakit influenza. COVID-19 atos ditetepkeun ku Badan Kesehatan Dunia atanapi WHO janten panyakit pandemik atanapi panyakit anu sumabarna ka manca negara mung teu acan sadaya masyarakat Indonesia terang gejala virus corona. Dokter spesialis internis Jermetsi ngajelaskeun kanggo mika terang hiji jalma anu kajangkit virus corona kedah dilaksanakeun sababaraha tes. Namun panyakit ieu gaduh gejala awal anu mirip sapertos influenza. Atanapi panyakit anu tos biasa di masyarakat diantarana muriang, nyeri, tikoro, jeung batuk anu kaeret salami 5 atanapi 6 poe ditambah aya gejala lainna deui. Salianti eta, Jermetsi oge ngajelaskeun yen suhu awal jalmi bakal langkung ti suhu 30 genep dugi ka 37 derajat Celcius. Lamun kainfeksi ku virus naon wae kitu oge ku virus corona jeung gejala-gejala anu aya di setiap awak infeksi virus corona oge beda gumantung kana resiko resistensi atanapi kekebalan awak tiap jalmi. Kukituna kanggo jalmi anu ngalaman gejala-gejala kasebat saena nyandak langkah medis, utamina tos ngalakukeun kagiatan anu ngagaduhan potensi nu nyebar virus corona. Jermetsi oge tos nyarankeun masyarakat kedah nerapkeun pola hidup sehat sapertos seueur nuang bubuahan, sayuran, jeung olahraga anu teratur supados awak teu gampil kajaring virus corona. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuna pamiarsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Simkuring munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.